Di urang eta kieu alasana. Lamun henteu make humor jelema eta ngarantuk. Padahal mah urang eta kuduna tolak ukurna jelema nu hayang serius. Jelema nu hayang serius, bayangkeun deui jelema hayang serius hayang ngaji. Mengingat sosok Kangjeng Nabi, mengingat naon untuk menerima bayaran ya boleh urang. Menerima bayaran eta adalah bentuk apresiasi ti batur. Permasalahan batur mayar urang eta terkadang nu mayar urang eta lebih miskin ti urang. Batur eta mengorbankan segala hal, segala naon nu dimiliki kumaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Aju urang semena-mena tujuanna padahal menyaos sakabeh irdo unasi goyatun latud rak, untuk memuaskan jelema tersebut sampai irage moal bisa. Tetapi urang tujuanna supaya memuaskan ilu tren. Makanya didicik Sayyidina Ali idza samitum al ilma faqdimuhu alaihi. Ketika orang mendengar ilmu pengetahuan, perhatikan dengan baik. Wala tukhallitu bihajlin. Ulah sampai ilmu tersebut didengekeun ku urangna bari lalagaan, bari humor. Patam zahal kulub, karena ilmu tersebut ketika disampaikan tetapi urangna bari humor, maka ilmu tersebut mual bisa nerapkan hati, mual nyelapkan hati. Bahkan waqala ba'du salaf al-alimu idza dohaka dohkatan mazza minal ilmi mazatan. Seorang al-alim, seorang ulama ketika manehna eta seserian, tina seserianna tersebut membuang ilmu pengetahuan, sakali seuri sakali ilmu. Dasar tertrok boga ilmu anu kaseserian deui. Dasar teu boga ilmu beuki seserian naon nu dibawa. Wakil